Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Patepang deui sareng simkuring Akila Zainab ti 11 IPS 3. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Baleh Endah. Sababaraha minggu katukang daerah Baleh Endah, Kabupaten Bandung kakenaan karupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna cai wahangan Citarum. Dumasar kana data anu ayah kurang lebih 1536 imah katut wangunan sakolah jeung pemerintahan kakeum cai wahangan Citarum. Penyebab mudalna cai wahangan teh sebab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabularkeun cai jadi ngayembeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa